Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampurasun. Kumaha dagagamang para kanca bagaya kulana sadaya di mana bae nonton masih tetap di channel YouTube kesayangan Anda nyaeta Baraya Kulanas. Sakumaha biasa sim kuring pun Arya Dani Haji Sonda baris mintonkeun dongeng Mang Juha anu mana dina jari part ayeuna mah jilid ka-7. Dongeng Mang Juha teh kumaha ye nu jilid ka-7? Kumaha tah saterasna saparantosna eta bangsat anu maling diteun Mama Haji Dul Majud katewak anu mana eta bangsat teh tayalian ti Mang Bejo. Tonton terus di channel Baraya Kulanas dina dongeng Mang Juha nyaeta ayeuna dina jilid 7 anu judulna Kabangoran Arya Ketia. Wilujeng nonton. Dina dongeng Mang Juha jilid genep Mama Haji Dul Majid kapalingan ngan kabeneran bangsatna beunang ku pelantara wayang Gatot Kaca. Ngan matak herana pamirsa eta bangsa teh tayalian ti Mang Bejo. Kabeh warga harita pada ngagimbung di imah Mama Haji Dul Majid teu kakantun didinya kehadiran aya Mang Juha oge dihadiran ku Mang Milad anu maranehna duaan reuwas kacida nyaeta bangsa teh tayalian ti Mang Bejo. Mang Milad bagi reuwas nanyakeun, "Huh, aya bangsat saha bangsat nanya?" Ay. Nah si Bejo, astagfirullahaladzim. Si Bejo bangsat. Bejo. Bagi ngagoyah-goyah si Bejo anu keur tatu pamirsa. Aduh. Nyeri Milad beuteung aing ti gebrus ku cucuk eta tawayang aduh. Atuh da maneh mah kalaka ngabangsat kunaon pikaku aing kudu neunggeuh. Entong. Mang Juha milu mayran. Tidinya Mama Haji Dul Majid mun ceuk urang mah ngayakeun konversi pers dadakan. Ngabewarakeun ka warga masyarakat yen Mama Haji Dul Majid ngahampura karena eta perlakuan si Bejo. Sabab teu aya pagawean boh jahat boh hade anu teu beralasan. Kitu pamirsa cek Mama Haji Dul Majid. Mama Haji Dul Majid nyarita kasadayana warga nu aya di ieu kampung omat ulah rek main hakim sendiri. Nu kapalinganana kuring, nu kaleungitanana kuring geus ngahampura ka ieu si Bejo. Mangga bubar pamirsa. Warga-warga didinya pamirsa langsung paborencai balik deui ka imahna masing-masing. Sabab eta Mama Haji Dul Majid teh hiji sesepuh hiji kokolot anu asa wiwaha. Geus dipercaya ku sadayana warga didinya. Naon rupa anu jadi omonganana ti Mama Haji Dul Majid geus tara disangsikeun deui nya ngagagugu eta pamirsa. Warga-warga didinya balik deui ka imahna masing-masing. Didinya ngan saukur aya 3 opatan meureun pamirsa. Di antawisna Mama Haji Dul Majid, Mang Juha, Mang Milad, oge si pelaku alias Mang Bejo. Saacana diubaran ku sarerea si Bejo diinterogasi. Mama Haji Dul Majid numpang heulana nanya, "Ari si lain
Kunanaon pepeta kawas kieu sia bejo. Asa kuteng teuingeun maling teh lain dideungeun kalah di aing. Mana perhiasan anak? Si bejo bagi angguh-angguhan nembalan. Ampunten Mama Haji, aduh. Abdi kapepet Mama Haji itu dah. Mana-mana dia kan lah. Nih. Aya naon aki? Yo bawa perhiasan ampihkeun deui. Diampihkeun deui pamirsa eta perhiasan ku sini. Saparantosna kitu pamirsa, Mama Haji Dul Majid neraskeun interogasina ka Mang Bejo. Sakedap pamirsa. Hebat kata dia. Saparantosna masihkeun deui eta persiasan ka sinini, Mama Haji Dul Majid pamirsa neruskeun interogasina. Cek Mama Haji Dul Majid. Nah, si lain kapepet naon? Dume si lain pangangguran? Hah? Matak naon atuh mun ngomong ka kami si lain teh bejo? Apa nanti kami mah loba yang pagawean naon? Tapi kami mah da teu luas euy hayang nanda salamun ceuk amak teh mah meureun maneh teh kudu diteuk-teuk leungeunna. Ulah Mama Haji ampun aduh nyeri abi ieu tulungan geura jampe abdi Mama Haji. Sok nganang kak, sia nangkak. Kasaksian kutiluan si bejo diubaran ku Mama Haji Dul Majid. Munyaksianana Mama Haji Dul Majid olangan, Mang Juha oge Mang Milad. Beteungna anu tatu alatan katusuk ku gagang wayang Gatot Kaca ku Mama Haji Dul Majid dicabak ku dampal kencana pamirsa. Make jampe raheut teh ning pamirsa maklum sapuh kapungkur mah kasipuh ku pangaweruh. Jembarna ku pangabisa. Rep diantelkeun dampal panangan Mama Haji Dul Majid kana eta beuteung Mang Bejo anu luka bagi jajampean. Duh lupet nyawa. Gusti tulung ieu abdi kapancen pikeun ngalitakeun ieu daging sing tepung daging. Urat sing tepung urat getih sing tepung getih kulitnya tepung kulit mangkalita sapada harita cep. Subhanallah pamirsa. Kaahengan bijil ti orang sakti Mama Haji Dul Majid. Patuanganana Mang Bejo lita deui sapada harita. Tos kitu Mang Bejo dipiwarang cali bagi diteruskeun ditakon. Mama Haji Dul Majid anu terus-terusan nakon. Sia teh Bejo. Naon sababna bet kana pacabakan pulang paling. Matak ulah dimimitian ge euy pulang paling mah maneh mun ngaronda sok malingan wae sampeu aingnya. Muhun Mama Haji aduh maos abdi. Da Mang Juha ge miluan Mama Haji kita teh. Milad basa ngaronda miluan. Malah abi bakat tingkeut teu kuat eta ngaruh sampeu nepi ka modolan maneh. Hah? Anu mana ulah dimimitian oge euy kana pulang paling mah. Dina hal anu leutik sok wani kanu leuwih gede. Kumaos Mama Haji. Hampura abdi. Bagi sungkem Mang Bejo ngentah hampura pamirsa ka Mama Haji Dul Majid. Mama Haji Dul Majid neraskeun hanca patarosanana. Cik. Pangaruh naon sia nepi ka pulang paling kana perhiasan kitu. Mama Haji asa era abi nepikeun anak. Sok ngomongkeun bae da eueuh sasaha deui. Iwati si Mang Milad, Mang Juha nu nyaksian di dieu. Milad. Tong beja-beja ka batuh heuh.
Bejo ngaran aing bejo mah. Tong beja-beja ka batur heuh. Muhun bejo. Tong keung. Dewek bisa nyekel rahasia. Syukur. Hagita Mang Bejo nyagitakeun ka sang tukang naon sababna manehna beut maling. Mang Bejo neguskeun caritana. Aduh Mama Haji hapunten pisan. Kuring maling teh alatan sihik kasih juha abi teh Papa Haji. Ai sakalian ngompol aing eleh wae bebulan. Tah kuring teh sihik Mama Haji. Ningali Papa Haji kan ke kalemesan tuh da. Aisyah geus sapatemon jeung kuring teh. Nya kuring menang beja ti babaturan urang ditu. Kudu meuli minyak urut. Sampai gede gitu ya. Anu hargana lain murah sama Mama Haji. Aduh. Mang Juha milu nembaran. Nah, ari maneh Bejo. Muncul dong kain sia teh. Cek Mang Bejo. Cek Mang Juha. Atuh dah euy aing ngomong-ngomong bobogaan teh aing. Detik Maneh bisi hayangnya ho naon rahasiana bobogaan aing badag. Bae ayeuna mah aing dek nanya. Naon rahasiana Juha? Saeutik Mang Juha terus nembaran. Teu pira euy pan aing harita kapaehan kawalat. Tak sanggeusna kawalat ngompolan caringin badag eta. Bobogaan aing jadi ekstra. Ai. Nah bisa gitu. Pan. Lalakon aing haita dina Mang Juha jilid 2 teh kawalat nu mawa bakat. Nya didinya bobogaan aing bisa maksimal perform. gaya euy. 2 kali 4 jam tuh. Kudu didongengkeun teh mah. Nyi Kokom ge matak deudeuyeun. Da aing teh sirikna teh kitu. Da pamajikan aing mah dipenta ge takan aing ngaladangan teh. Yang lila. Dina daekeunna ngaladangan sorangan. Cek Mang Juha. Tapi entong gatang. Entong da kuring geus wawuh jeung pangeusina. Raden Patungan teh nya euy. Anu ngageugeuh eta caringin deuleu teh. Maneh hayang badag masok sabaraha beuli minyak urut teh. Mama Haji ge moal burung mai kan. Meni asaku teu mangi rahasia pulang paling teh alatan hayang meuli minyak urut pikeun ngabadagan padahal teh aing oli rem lo. Oli rem hidup. Lunyu guys. Mama Haji mah nya kitu ku oli rem matak badag. Subhanallah. Atuh nya matak badag teh. Heug. Kadang masalah kitu gampang ku aing dijampe ge bisa badag. Tenang Bejo, tong leutik hate maneh. Tah ayeuna maneh geus bau di ieu lemur. Da kula teh geus kapalangnya ka maneh. Ai si Juha mah kamari kapalang rawat nya si Juha. Kapalang rawat. Tah aing mah kapalangnya ka sia teh Bejo. Mang Milad milu nembalan. Si eta maling teh hayang meuli minyak urut hayang badag. Boloh pisan si Bejo. Kumaha atuh kumaha Bejo sa kumaha ayeuna maneh geus bau di dieu. Tulungan Mama Haji abdi pan teu boga gawe ai badag hayang. Gawe. Duit teu boga. Geus. Ku aing nya maneh digawe pikeun ngait di Tasik.
ngurus sapi ho di ditu. Pamirsa saparantosna gempungan eta tekung silami Mang Bejo diantarkeun ku Mama Haji Dul Majid ka Tasik ka peternakan sapi anu anjeunna nyaeta Mang Bejo dipiwarang digawe di dinya bagian ngagit. Pun pamirsa waktu teu karasa geus aya sataunna tah caritana Mang Bejo digawe di dinya. Atuh budakna Mang Juha oge si Arya Ketir geus maju kana umur 6 tahun. Mang Juha sakula warga boh nyikokomna boh si Arya Ketir jeung Mama Haji Dul Majid katut Mang Milad harita ngaborong sado pikeun wisata mun ceuk ayeuna mah ka Tasik bagi refreshing ningali peternakanana anu Mama Haji Dul Majid. Teu catur lila di jalanna pamirsa. Rombongan Mama Haji Dul Majid geus tepi di Tasik. Nyata di peternakanana Mama Haji Dul Majid sadayana kempal di dinya. Mang Bejo katingali awakna lingsig pamirsa. Lintuh awakna Mang Bejo. Ting milu ngakanan jukut jeung sapi. Jadi lintuh. Ting bebas pipikiran maganya. Bobogaan geus ngabadagan. Mang Bejo ngeunah. Dijampe ku Mama Haji Dul Majid, pamajikan sugema sagua pada montok hugip tina ngagit. Ngan pindah domisili jadi urang Tasik dah. Mang Bejo jeung Mang bojona. Anu mana harita pamirsa Mang Juha karasa beuteung. Mang Juha kukuliatan nyeklan beuteung. Aduh. Aing Mama Haji. Hapunten nya abdi. Hayang nyanyi cenah. Hayang miceun abdi Mama Haji. Hai di dieu miceun ka palih mana? Oh, di dieu mah tuh da teu cara diurang baru gawe sorangan-sorangan. Tuh di dieu mah aya tuh nu dipilingan ku karung goni cenah tuh tadi dinya miceun teh euy. Oh, palih dinya nya Mama Haji. Kuduk pamirsa. Mang Juha nyampeurkeun kana eta pacilingan. Ngan anehna pacilingan di ditu mah luhurun balong pamirsa. Mang Juha da balong teh tina tempat singogona teh deet kana balong teh asa geuwas Mang Juha barang lintang-lintang Mang Juha nyamperkeun kana eta pacilingan komplotan lauk geus nyalampeurkeun pamirsa. makan siang. Makan siang. Alah, cek dina hate Mang Juha. Nah, aing asa sararieun urang gentang-gentang ka dieu eta lauk kalah nyalampeurkeun tapi da geus teu kuat porosot dina hate Mang Juha nyarita. Alah, aya naon di dieu mah kieu euy? Gentang-gentang aing ka pacilingan lauk kalah nyalampeurkeun. Asa sarieun tapi da aing teu kuat. Cingogo porosot Mang Juha ku sabab bobogaanana Mang Juha mah badag pamirsa nya badagnya panjang memeh ngecemplung Meludruk anjing. bobogaanna geus diheulaan salempak nyingsa teh jauh kitu Senakep. Mang Juha geuwas pamirsa. Sabab eta lauk geus jauh ngaonom teh kana eta. Kana bobogaan manehna. Buku-buku manehna dihawu ditanggeui kalau bagi dicekelan teh. Pamirsa sadaya. Ta eta kaleuwihanana pacilingan di Tasik. Mungkin itu fakta pamirsa. Sanes dongeng sadongeng-dongeng. Dongeng aing. Sabab sim ku gengeng ngalaman. Nyampai jadwal. Nyampai jadwal. Balik deui kana carita udah. Mang Juha ngarasa geuwas
najan bagi dicekelan bobogaan aku sabab ngecemplung nami heulaan batana pucut buisa Bulu anjing gitu. pucut buisa kuat kaceret cenah kana dinding ujungna ku pacu awakna eta lauk jae pamirsa Beukeut kuat tai. ceret astagfirullahaladzim moal dilag-lag jeung taheuna yeuy cek Mang Juha bagi gawas kusiwel kana gayung batok kuciwak maneh mah nu ngadongeng kuciwak Kecewa. lah soga omehna Mang Juha mah kuciwak hengse caritana diacing deui nya nepungan langsung ka Mang Bejo. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Oh, Juha di mana heula maneh paneuri ieu Mama Haji si Milad geus didagi jeung pamajikan maneh. Heuh, uing dia kacai heula. Ngan leuwas euy di dieu mah kitu. Pak diuk. Mang Juha ngalingkung. Ai geus ngalingkung eta susubuhna naon? Lauk pemirsa. Bagi bobogaan maneh na. Mang Juha Mama Haji Romaji jeung si Milad disuguhan lauk. Cek dina hate Mang Juha. Aduh. Suguhan lauk. Ega aing nyaho parabna jeung kabeukina. Tai. Dia ge aing meni teu sahitung 5 detik acan jo teuyan buleun Mang Milad bagi cacalehakan nawaran ka si Juha. Nah, si Milad, Juha. Kalau ka diantep sama ieu lauk sakieu ngeunana. Nepi ka dikecerokan jeung hulu-huluna. Anjing, tai goblok cenah. Tai aing cenah. Cek si Juha teh. Mang Juha bagi segi koneng. Lajengkeun. Taur tai aing. Lajengkeun si Milad. Sia mah poloho. Oh, anjir. Mama Haji kitu deui cek Mama Haji teh. Naon sia geuleuh? Najan geuleuh ge taliti diajar ilmu biologi. Di jeroana lauk teh euy aya saringan. Moal langsung jadi daging teuing eta taeun teh. Mang Milad langsung ngajenghok. Taeun naon? Mama, taeun naon? Jukulin sia ka balong cenah. Teh heula. Ecageun ku si Milad. Kaluar ti imah ku kudu ka balong kana pacilingan. Ningali pacilingan, handapna lauk hungku, manehna ngaganteng ka pacilingan, lauk nyalampeukeun. Anjing kasal. Video deui kabeh. Video deui kabeh. Mang Milad utah aya teh keneh pemirsa. Bejo ajul mah ieu. Pencetan punuk aduh. Sugan teh lain lauk ti dieu. Caritana. Tah keur Mama Haji Romaji mah spesial pemirsa. Mang Milad, Mang Juha, Nyi Kokom, si Ketir ngan ukur di agehanan lauk jaer pamirsa. Tah ke Mama Haji Romaji mah da sidik nu bogana. Diberena teh pais lauk gurame anu gede. Mama Haji tadi nama nyagita kasih Juha bagi ngarekan yen dina lauk teh cek Mama Haji Romaji pamirsa. Aya saringanana henteu langsung jadi daging lauk cenah euy. Tah harita Mama Haji Romaji ge menang doorpres. Bejo. Jakeun sia itu peso teh. Mama Haji nyangakeun dia pesona bade direcah wae ieu gurame. Da ku abdi teh langsung ge dibeuleum teh dibarasihan jarawanana. Anjing, tayu gua. Kan bae dia kan pesona, bae da asak menang meuleum ge ieu mah sia tayu unggul kabita sia mah.
cek Mama Haji Dua Majid gitu pemirsa. Barang nginjem peso baset palebah tengah napisan Buricak tai unggul. ngaburinya ya cahayaan pemirsa. Disangkana harta karun. Subhanallah. Oh. Wah, ieu lauk gurame teh euy geus ngakan emas. Buat ngaburi nyai kieu bagi dipelong eta gurame dina lodor teh sakitu gedena pemirsa. Jeung ku bisana teu kakeureut teh si emasna teh. Betekeun ku Mama Haji Dua Majid. Barang ngek diam ieu endog. Deketkeun jeung lodona kieu pamirsa ku Mama Haji. Bukakeun. Ampeulah. Ngahiyak. Banyak bau kan. Astagfirullahaladzim, nah ieu teh encan dicana. Meni gelempengan. Aduh, pamirsa. Muludru. Tong-tong husu teuing pamirsa, ngepingkeun dongeng Mang Ju Haji Lid 7 nu ieu mah nya. Rada kitu lah hampurannya. Pijit. Mama Haji Dua Majid oge teh Pak. Make jeung jadi uwo-uwo. Nyi Kokom nembalan. Milunya kita Nyi Kokom. Alah. Nah, teu kabeneran pisan nya Akang. Kang Milan, Kang Joha, ketir tos tong di imam. Gening aduh, kengeng dopres urang teh. Make jeung aya harta karun lain harta karun gening eta mah harta kadut. Mohon ah. Moal tulus tuang lagi abi mah. Tapi kumaha mah ieu abi hayang nyanyi. Hayang ngising mah tapi sieun jiga bapak ieu ning digemrong lauk mah getir mah hayang di ditu weh. Anter mah dianter ku Nyi Kokom si ketir hayang miceun. Beres hayang miceun si ketir. Mang Bejo ge teh Pak beut nyagegi beuteung eta pamirsa. Mang Bejo ge hayang miceun. Ngan Mang Bejo mah geus tuman deui di dinya dina pacilingan harita mah mung dina pacilingan teh. Ninggali cai susukan nu kabeneran beres hujan badak megeunti tonggohna pamirsa. Cai teh tarik ngaguluyur. Diintip ku si Milad mah jeung si ketir doaan. Ketir. Baturan Mang heuh. Lahi ulah geuleuh manehnya. Urang naong itu si Bejo. Ngising. Oh mohon Mang ayu ngeki ngabi. Mang Bejo anu keur ngising dina susukan disidikeun ti anggangna bagi keketayepan eta ku Mang Milad jeung si ketir dina hate Milad. Wah bener montok si Bejo di dia montok itu awakna meniling si gitu. Ngan heran ongkoh modal itu tapi taina tepegat-pegat. Anjing panjang cerah. Bisaan. Anu kabayang pamirsa. Susukan teh anu kana bojo teh ngan sakieu maganya. Ai bobogohan Mang Bejo pan jadi panjang badak. Kabawa paling ku cai teh dengan indah hoynya kieu. Indah hoy, Indah hoy, jero ulang. Ku telengesna si ketir pamirsa. Si ketirnya kita heula ka Mangna Kamilad. Mang. Oh, nya itu teh taina teh pegat-pegat. Mang jempe kadawek kana tanuh teuas. Di baledong. Ada ngomong di baledong. Abong katipisan teueuh Raden Patrungan pamirsa.
pamaledog nasi ketir kenapisan kana huluna gitu pelawar Aduh. pajahkeun teh hulu nu leutik aing tidak gol teu apaleun aing mah dog pamirsa Tidak gol. gemo bogo-bogo ombe bisa lempakan deui ceuk legekna jeung ceuk bohongna pamirsa ku jabrik-jabrikna bobogaan Mang Bejo di calana ge lila di golongan heula kana aduh si Mila dina hatena alah heuh nya berhasil alus jampe Mama Haji rumah aing ge jadi kabit Jadi ngabitan. Mang Bejo pamirsa disalempak wae ge meuni lila sing horeng si etana anu jabrik ke di golongan heula kana batangna tika jauhan tika anggangan anu nyerongkeun ceuk si ketir teh mang Mila naon kan mah nyalukut itu diasupkeun kana salempak mang oge teu ngarti jah piraku ya dipake nguseup mah ngala udang gitu Kalian bali wah. Beun pamirsa caritana geus dicalana deui Mang Bejo Mang Mila jeung si ketir pura terot ini deui ka imah bari seseurian sorangan nyeta geus berhasil maledog uluna pisan pamirsa sadaya sobat Bagaya Kulanas anu sakatia nonton dongeng Mang Juha Mang Bejo geus berhasil dina pamaksudanana hayang romantis jeung nu jadi pamajikanana bobogaanana geus dibadagan dijampe ku Mama Haji Dul Majid si Arya ketir geus mimiti tembong kahayangan jeung kasaktianana dina usia 6 tahun pamaledogna geus ngepas wae atuh Mang Juha anu makin romantis wae jeung bebebna Nyi Kokom pamirsa sadaya harita Mama Haji Dul Majid nemongkeun peternakanana ka Mang Juha jeung Mang Milad cek Mama Haji Dul Majid alhamdulillah Juha daek rikik gemitah berkat jimat harita panyoehan kain kabah nu dibikeun ka anak sia aing berhasil woi dikersakeun ku Allah sawah lega peternakan loba dah tinggal eta sapi nepi ka aranakan gitu ngan aing rek mere tarucing lamun sia cerdas Juha naon bedana anak sapi jeung anak maneh Randeg pamirsa ngarandeg Mang Juha ditanya gitu tuluy nemalan atuh gampang Mama Haji apan budak abdi mah jelas ieu si ketir jelema deui aya anak sapi menya anak sapi apan sapi deui jenisna salah sia da eta mah anak si Kokom maneh kumaha ngaje kok Henteu. teu pamirsa hayang nyaho jawabanana eta teh ditaroseun ke ku malaikat Mah Haji moal Ada ke malaikat. Teuing cek malaikat teh udunan. Ampun. Mama Haji Dul Majid bagi nyarenge wah sia mah urusan teh jeung malaikat sarona jeung si Bejo jeung si Milad hayang nyaho jawabanana tetaguhan sia lamun maneh teh bisa ngajawab pang merisahkankeun tai sapi Mama apan aya Mang Bejo eta tugas eta mah piraku abi tebih-tebih kata si ka dieu kurah ngising digemrong lauk jahe ayeuna teu bisa ngajawab cagucing titah ngedukan tai sapi kudu sagala daek sia juga Tab ku aing di bejaan jawabanana
Muhun mama, nah atuh jawabanana eta bedana anak sapi jeung anak abdi. Ari anak sapi mah ngaranna teh pedet. Ari anak abdi pedut. Bedana saeutik euy. Pedut. Laras Mama Haji. Si bapak eleh cek si ketir. Bapak, hayu atuh itu bolu parantos seueur. Bolu naon yang mana? Jang, sini gitu teh tai sapi. Dan main atuh bapak, resep abi mah. Dua nana ku satia-satia ka Mama Haji Dul Majid pamirsa. Mang Juha jeung si ketir babarengan megasihan tai sapi. Ku bolonyos nasi agya ketir. Tai sapi ngaja digolong-golong kieu. Anjing geuleuh. Pajarekeun teh papar kadelan pamirsa. Ngalaman pamirsa gitu. Tak si ketir mah eta tai sapi digolong geus eueuh ka bau eueuh ka geuleuh. Ceuk bapana teh. Ujang. Geuleuh Ujang. Anyang-anyangan Ujang mah Bapak. Pamirsa, lengger-lengger nasi ketir. Geus meunang ngabuleud-buleud kitu. Dibaledogeun kana punduk Mama Haji Majid. Anjing kasau. Eta mah geus keuna deui wae pamirsa. Ditimpu ku tai. Asalna ditayan. Dangajat Mama Haji Majid. Hayeupun si ketir mah geus bebejak ceulina di podolan. Ayeuna pundukna dibaledog ku tai sapi. Kalaweng. Pluk. Baseuh teh leh pamirsa. Matak soranna ge pluk. Da amun geus gaging mah belentang soranna. Belentang. Aduh. Tangah kaluhur Mama Haji Dul Majid. Diambuan Aisyah. Juha maneh maledog we. Aduh aing geus era we ku akina ieu ku Mama Haji. Mama ieu si Ujang nu maledog Mama. Si Ujang aduh kanyaha ki teu boleh dihampura pemirsa ku Mama Haji Dul Majid. Nganti harita Mama Haji Dul Majid beuki awas beuki eces eta kasih Arya Ketir. Yen ieu si Arya Ketir berbakat pikeun neruskeun ilmu-ilmu anjeun. Ceuk dina hate Mama Juana Majid. Nuhun Gusti, Robi Pangeran. Bener ieu si Ketir nu bakal jadi pewaris ilmu-ilmu Gusti nu ditibankeun ka abdi. Muga-muga we lah ieu budak jaga dina waktuna sing bisa mawana. Cekap pamirsa. Eta si Arya Ketir ku masalah jengna diwurukan ku Mama Haji Dul Majid perkara jurus perkara jampe-jampe. Kumata rajakna Arya Ketir bakal jadi ahli silat, ahli tulung, ahli doa. Sanajan dina usia budakna kitu bangor. Ti abdi pun Arya Dani Haji Sonda channel bagi aku nana sejak amit mundur dina Mang Juha jilid 7. Nantikan Mang Juha jilid 8. Pribados